Ampun kieu yeuh ari usum hujan teh rarujit ngararemeng dina babancik oge cai teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabe. Baraya da kieu nya ari usum hujan teh. Buruan ajeng babancik teh sok rarujit. Alhamdulillah lamun dibere halodo isuk-isuk teh. Osok matak sumanget kana barang gawe oge nya baraya. Beda deui lamun aleum mah geuninganan sok mawa ka hoream. Kalakah osok hayang balik deui kana jero simut teh. Dan alhamdulillah na we poe ayeuna mah tingal itu. Isuk-isuk oge geus moncorong panon poena. Jadi we ieu teh buru-buru manyuran heula babancik. Pan lamun aya panon poe mah osok tereh ka garingna oge nya. Jadi katempona oge moal rarujit teuing bari ejeng gararna nya geuninganan ari geus beresihan mah. Geus beberes meresihan babancik teh lumpat ka dieu. Diilikan teh aduh menikot seunggahna moal aya. Naon cenah oge tinggal itu. Aduh baraya bantuan atulah. Kieu tah tuman kebiasaan ngenalkeun tanagam si ente. Dina waktuna mesinna ruksak. Wayah na we kudu digawean ku leungeun sorangan. Heueuh ieu teh ngan anu matak horeamna mah. Mesin cucina teh kalakah ruksak kaparengan encan nyeuseuk. Kamari tibaliknya bana ti Ciamis teh. Jual ka imah nyepak rusak mesin cucina teh. Kajaba meni unung-unungan kieu seseuhaneun teh. Aduh Gusti capekna haroream ieu teh. Da lain tara nyeuseuk ku leungeun teh osok eta oge ari anu kotorna mah disikatan. Antara saloba kieu sakaligus aduh kumaha ieu teh da ripuh mikiranana oge. Geus mang tahun-tahun atuh henteu nyeuseuk ku leungeun sorangan. Anu saloba-loba kieu. Ieu jang mah lain gagayaan nya boga mesin cuci teh. Geus lila bareto boga mesin cuci ge geus aya kana 10 tahunan mah. Bisa geus boga budak anu kadua keur orok keneh. Amahan capek barang gawe teh lamun teu kabantuan ku mesin cuci mah. Matak bareto teh maksakeun we ngiridit mesin cuci. Kajeun teu boga parabot naon wae oge. Soalna geuninganan mesin cuci mah bener-bener ngabantu pagawean emak-emak kawas kieu baraya lain gagayaan komo deui nyebutkeun. Cenah meni oogoanan ngaheulakeun gaya yang boga mesin cuci imah oge butut keneh. Teu kitu kan nya baraya. Naon we urang maneangan anu jangaringankeun. Komo deui ajang emak-emak anu loba pisan barudakna mah. Da marukankeun atuh ngurus budak teh capek. Kuring ku salaki henteu dibantuan. Atuh ka bantu-bantu nya ku tanaga mesin oge. Aeh tempokeun ieu nu nyeuseuk. Ini jigana teh geus teu pugul laku lampah. Padahal mah acan oge bebenangan nyeuseuna teh. Can meunang satengah-tengahna acan. Ampun. Ieu mah harap dimaklum we nya baraya soalna anu nyeuseuna oge geus rorompo meureunnan oge. Kan atuh emak hayang nanya nya ka baraya. Cek baraya mending keneh mana boga mesin cuci heula atawa boga kulkas heula. Nya ieu mah nanya we kira-kirana cek baraya. Anu leuwih we mangfaatna maksakeun kitu hayang boga. Tuh tempo geus ganti gaya deui wae ieu nu nyeuseuk teh. Cik atulah datangkeun bala bantuan. Menikat asa kesel kieu nya. Kunaon atuh maneh teh mesin kalakah pareum ngadadak. Teu aba-aba heula ka emak teh. Aduh ieu mah bener-bener ripuhnya. Ieu oge sakieu teh dianggeuskeun kabeh nyeuseuna. Geus rempot geuning nyeuseuk satengahna oge tuh tingali geus meunang 2 baskom kieu geus leuleus. Aduh baraya geus we isukan urang tuluykeun deui ayeuna mah urang. Tuluykeun mani ameh seger.